Poe ayeuna masak daging ah. Nur, kumaha? Aya pesanan urang teh? Aya kari mayar. Gampang mayar mah, nu penting mah aya duitna we. Aya duitna, can aya nyeta. Banyak teh nanyakeun pesanan teh rek dibayar. Emang rek dibayar, tapi engke Nur. Nganjuk berarti. Nganjuk heula Nur. Tong dianjuk-anjuk atuh cek, mun dianjukan wae mah moal maju-maju warung urang. Rodaan atuh Nur, aya maju mah. Rek dorong ku maneh, bawa ka hareup. Cek sing karunya atuh abi teh kan keur usaha. Nya keur usaha, cek saha keur nangkring. Tong sok nyapirakeun kana modal batur cek. Saha nu nyapirakeun kana modal batur? Eta nganjuk teh ece teh sarua jeung nyapirakeun. Nur, ulah sok salah arti. Ari nu ngaran nganjuk mah menunda pembayaran, lain nyapirakeun Nur. Heueuh lah ulah sok loba ngomong, bayar we. Engke heula, tong waka bayar-bayar. Aya eueuh dagingna, alus henteu. Aya atuh alus dan naon oge kumaha duit. Nah, make jeung kumaha duit. Nya ece abeh nyaho. Kualitas warung urang beda jeung warung batur. Nur, lamun warung maneh hayang berkualitas, nya pelayanana we anu alus, ada anu nganjuk, ada anu meuli, ramah Nur nu boga warung mah. Lain dibanding-bandingkeun jeung warung batur. Kumaha atuh pesanan urang teh? Daging teh aya we. Di mana-mana ge atuh ce nu pesan mah ada uang, ada barang. Jadi mana atuh dagingna? Aya eueuh. Nya awa atuh, da cenah ge awa duitna. Kalakah we nyebutkeun warung berkualitas. Saya batur neken jadi barangan. Cenah aya sopet? Aya dipake dah. Cenon aya tempel. Ya pampers dipake dah. Nuhun ya Gus, hati-hati. Hati-hati Gus. Aduh, ngeri pisan Cah Haji ningali pergaulan anak-anak zaman ayeuna. Kamari diantar saha, ayeuna beda deui nu nganterna. Cah Haji kamari tapi diantarkeun Gojek. Dieu tadi diantarkeun babaturan gawe tati Cah Haji. Masa awas hati-hati. Oke, nyaho-nyahoan ya. Astagfirullah. Cah Haji hati-hati ngomong teh. Cah Haji oge sarua boga anak awewe Cah Haji. Beda anak Cah Haji mah pernah bobogohan. Emang Cah Haji apa? Anak Cah Haji di luaran gitu naon wae. Dasar diajak ngomong kalau kangaleo kapan kunaon maneh tadi eta banget menik kesal kitu. Itu Cah Haji cenah gara-gara tati kamari diantar Gojek terus poe ayeuna tati diantar ku si Agus. Si Agus teh babaturan gawe tati cenah. Cenah mah tati awewe sebenar disebutkeun budak ganti lalaki. Awas cenah nanti hamil. Astagfirullahalazim. Padahal cenah manehna kan bukan anak awewe. Keun bae antepkeun we da emang jelemana ciga kitu kudu digubris. Jenis, itu ada naon rame-rame di Cah Haji. Cenah mah anak Cah Haji si Nelly digerebeg di hotel tapi kagerebegna jeung lalaki. Acan lila manehna ngomongkeun urang. Geus kudu dibahas itu hati heula mah. Ya Pak, sebentar lagi saya nyampe di kantor polisi. Kok hamil duluan, sudah 3 bulan, gara-gara digerebek di hotel di sana. Hamil duluan, sudah 3 bulan, digerebek di hotel. Hamil duluan, sudah 3 bulan.